Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hamma wal ahzan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun anu uji simkuring dihormati guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, Bapak Abah Usman. Orang doakeun pada pamugia sing ditampi-tampi yuswana anu barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tegakantun anu kudu simkuring dihormati kum kasadayana bapak-bapak, alhamdulillah para seluruh paheun selalu eksis dalam rangka ngajalankeun roda-roda kewajiban orang sadayana sebagai hamba Allah ialah pengawasan anu hukumna fardhu ain. Selain fardu kifayah deui pejabat fardhu ain. Beda fardu kifayah jeung fardu ain. Fardu kifayah mah doang nyolatkeun mayit ku saurang ge cukup. Fardu ain mah fardu anu tertamtu ka hiji-hiji jalma kudu ngalaksanakeun ngaji pikeun ngabebener ibadah ka Gusti Allah taala. Sapucuk doa ti disimkuring nu mana pamugia bapak-bapak anu hadir sadayana dina ieu tempat sing dijembarkeun milik rezekina ku Allah taala, amin. Sing dipanjangkeun yuswana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rena di kesempatan wengi ayeuna duka disimkuring alpa sabaraha minggu boa kadayat hampura. Lain ku teu inget, lain ku teu melang. Selalu di WA ku kadayat keur di luar deui, keur di luar deui. Alhamdulillah. Malam Jumat isuk moal aya di imah deui mah ya kadayat. Alhamdulillah dina kasempatan wengi ayeuna disimkuring tiasa nyempatkeun pikeun ngabebener ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas urang hirup di alam dunia teh teu aya jabe cik Allah taala dina Al-Qur'an illa liya'budun, terkecuali pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah ngomong-ngomong tentang ibadah. Ibadah eta lain mung saukur urang ungkag-ungkug kudu nyaho heulan artina. Komandannya anu dingaranan ibadah teh, takrib ibadah teh, definisi ibadah teh, harti ibadah teh, ciki katerangan ulama fi'lun mukallafin bima yukhalliful hawa ta'ziman li rabbi, eta ibadah. Jadi ibadah teh fi'lun mukallafin, naon hartina pagawean jalma mukallaf. Saha ari jalma mukallaf? Jalmana geus lewat umur 7 tahun mukallaf. Sabari geus tamyiz, geus ngarti, eta mukallaf. Pagawean jalma mukallaf bima yukhaliful hawa. Anu mana pagawean tersebut yukhaliful hawa teu akur jeung kahayang hate. Doang mana? Contohan heulan urang. Doang salat. Di mana aya jelema beuki salat? Sanajan dikodek ke eta nu ngaja di hatena hulap. Bener teh?
Etalah ibadah. Yukholiful hawa. Saha nu ngomong jelema cenah hareun amat neuk bulan puasa. Hareun ge sapoe 2 poe, 3 poe ka ditu hulap deui bae. Hareun amat ieu tarawih ibadah ieu tuh biasa ngaranna ge yukholiful hawa. Selalu teu akur jeung anu ngajadi hawa nafsu urang. Cik hawa nafsu urang mah ayeuna urang penting ayeuna pan ieu ngaji ibadah. Cik hawa urang mah, cik hayang urang mah lain kieu ieu penting ayeuna ngadapang mah di imah. Nyeng haripan HP utrak potrek ngadeng deui suku bae kusad kosen kana bitis pamajikan. Pan kahayang hawa urang mah ngeun berhubung yukholiful hawa teu akur jeung hawa nafsu ieu ibadah ieu ngeun tujuanna naon takziman li robbi ieu nu ngabedakeun takziman li robbi tujuanna ngagungkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena loba anu teu akur jeung hawa nafsu urang, teu akur jeung kahayang urang, teu akur jeung kaletek hate urang tapi henteu ngagungkeun ka pangeran atuh eta lain ibadah. Doang mana? Cik pajabat, Ki Ngulombrang, coba ka ditu ka mana pajabat? Kojayan Pulau Tinjel. Pan cik hawa nafsu urang, cik kahayang atuh nanaonan pajabat teu hayang amat. Tah eta sanajan teu hayang dinu ngajadi hate urang tujuan henteu takziman li robbi atuh lain ibadah lain naon anu kitu ieu anu tujuan ibadah mah nya hulap nya teu hayang hate teu akur jeung kahayang hate urang tapi tujuanna takziman li robbi ngagungkeun ka Allah eta nu kitu ngaranna ibadah. Setiap ibadah pasti kitu eta moal aya aing mah beuki kana salat bohong teu percaya. Kula mah beuki cenah kana puasa teu percaya. Kula mah beuki kana zikir bohong. Ibadah mah hulap kabehan. Cenah kinceng cik pajabat beledag deui cenah bahan kentrong bae ngaji beuki-beuki teh kana ngaji. Eueuh nu beuki kana ngaji eueuh. Sebab ibadah mah hulap kabeh. Takziman ngeun tujuanna takziman li robbi ngagungkeun ka Allah taala. Tah eta nu ngaran ibadah. Matakan karena urang ngagungkeun ka Allah taala ye ngaji penting ayeuna sanajan sakumaha hulapna pamugi Allah ge mere kaagungan deui ka urang sadayana baik di dunia maupun di akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina kesempatan wengi ayeuna jisim kuring moal jauh ngomongkeun salat bae nya mau salat bae urang lain moal ngomongkeun Palestina jacan orang ka Palestina nageula Mual ngomongkeun amin Anies jeung Muhaimin teh nyaho kana politik salat bae urang kalah. Akur bah. Ngomong salat dina kesempatan wengi ayeuna naon anu hendak diomongkeun? Naon bae hendak diomongkeun ieu. Omongkeun rukun salat bae lah urang empuk-empuk bae urang. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun salat ayat 17. Awas, ayat rukun, ayat syarat. Beda syarat salat jeung rukun salat beda. Bedana pelebah mana? Dina akurna mah akur. Saduana ge teu meunang teu kudu diayakeun nalika urang salat. Tapi dina kedudukan beda. Naon bedana? Lamun syarat salat mah kewajiban anu kudu dilaksanakeun di luar salat. Doang ngala wudu, doang kudu geus alamun boga hadas gede teh kudu geus adus, kudu bersih tina najis, kudu bersih tina hadas leutik hadas gede eta kaasupkeun syarat. Jadi di luar encan salat. Encan salat. Beda jeung rukun. Rukun teu wajib kudu dilakukeun lamun urang keur salat. Ngeun ayana rukun mah di jeroning salat. Geus urang ngalaksanakeun salat eta anu dingaranan rukun ye anu arek dibejakeun dina kesempatan wengi ayeuna anu jumlahna ayat 17 17na wajib nalika urang salat kudu dilaksanakeun hiji teu kalaksanakeun batal salatna komo lamun sakabehna sameme urang asup kanu ngajadi rukun salat urang kudu nyaho heula naon anu dingaranan salat. Anu dingaranan salat teh cik Imam Syekh Jalaluddin dina kitabna anu dingaranan salat teh aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim eta salat. Naon artina aqwalun wa af'alun
ucapan jeung pagawean. Awas, salat eta henteu mung saukur engkug. Aya ucapan anu wajib ku urang dipigawe melalui sumut. Aya afal pagawean anu wajib ku urang dipigawe melalui tingkah paripolah awak urang, melalui gerak tubuh urang, afal pagawean. Ngeun eta pagawean teh jeung ucapan teh mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Mimitina dimimitian kudu ngajadi takbiratul ihram, ditungtungan ku uluk salam. Mantakan nomor kahiji na moal jauh engkena bakal aya anu ngaran takbiratul ihram, katungtungna engke bakal aya uluk salam. Eta nu dingaranan salat. Jadi henteu mung saukur takbir salat engkun henteu kudu aya ilmuan. Ieu anu hesena eta mung saukur engkun mah babari ieu atuh tinggal neulekeun nu dihareup bae engkun-engkudan. Nu dihareup lumpat atuh lompat lajuna mah. Tah nu mantak hese ieu aya lapan aqwalun wa af'alun. Aya pagawean anu geus ditantukeun ku agama jeung aya ucapan anu kudu diucapkeun anu geus katangtuan anu ngajadi agama. Eta anu ngajadikeun hese dina salat. Matakan teureun salat deui jor teuing. Lecet tah urang ku salat bah. Mana anu 17 dina pelaksanaan salat. Al awalu niat geus kamaklum. Anu kahiji mah nalika urang rek ngalaksanakeun salat, pertama nu ku urang dipigawe ulah geura langsung uluk salam pajabat. Niat heula. Naon anu dingarana niat? Qasdul. Anu dingarana niat teh nyaeta anu ngajadi hate teh ngareteg muktaronan bil fi'li. Jadi boga tujuan dibarengan jeung migawe eta ngaranna niat. Niat. Sok aya cenah. Lain salat madak segera ngangku dina hate. Aing neuk salat dohor, aing salat henteu. Geus cenah cukup ku niat kitu bae salat. Ngomong naon? Ngaran niat mah qasdul qalbi muktaronan bil fi'li. Hate kudu boga angkuh rek ngalaksanakeun salat muktaronan bi fi'li. Kudu dibarengan migawe. Ari tacan migawe mah atuh lain niat ngaranana. Cik pajabat. Aing niat ye endek kamu sholah ngaji misalna. Tapi di imah bae ngedeng bae. Eta tacan kaasupkeun niat pajabat. Nu di ngaranna niat mah aing endek ngaji ieu kamu sholah bari lempang eta muktaronan bil fi'li dibarengan ku migawe kakara kaasupkeun niat. Tapi lamun di imah bae aing ye niat yang penting ayeuna mah endek ngaji cenah kamu sholah. Ari ngaji henteu eta mah lain niat diaranana azam. Lamun cik dina Quran teh mah fa ida azamta patawakkal ala Allah. Eta ketika urang boga azam, boga angkuh migawe henteu patawakkal Allah, pasrahkeun ka Allah. Eta mah azam. Ari anu dingarana niat mah muktaronan bil fi'li kudu dibarengan jeung migaweuna. Berarti salat urang teh cukup aing dek salat aing engku ari rukun teu ari itidal teu sujud teu atuh lain salat nu kitu ngaranana azam. Sedangkan azam tekasupkeun kana rukun salat. Rukun salat mah anu kahiji kudu aya niat, boga tujuan rek salat dibarengan migawe salat. Eta nu kitu dingaranan niat. Hiji anu kudu dilaksanakeun hiji tah. Dipapai bae urang. Loba keneh 17 ya anu sampai jam hiji bae ya pajabat. Siap. Makanya teu neuleuh jam ieu. Asani takbiratul ihram. Anu kaduana rukun salat teh anu kudu ku urang dipigawe dina jero salat, lain di luar salat. Ingat tadi luar salat mah syarat salat. Ieu mah rukun salat anu kudu sebab tadi geus niat geus asup tah kana salat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Tah eta niat ta Allahu akbar. Nah eta anu kadua asali takbiratul ihram. Anu kaduana nyaeta maca takbiratul ihram. Naon anu dingaranan takbiratul ihram? Takbiratul ihram horenganan teu nyaho. Cik di dieu anu dingaranan takbiratul ihram teh sumiyat takbiratul ihrami. Anu mantak dingaranan takbiratul ihram nalika urang keur salat li annahu sababu tahrimi ma kana halalan qablaha.
pangna di ngaranan takbiratul ihram takbir didinya takbir mah geus kamalum kurang bacaan Allahu Akbar tah bacaan Allahu Akbar didinya pangna di ngaranan Allahu Akbar ihram atawa takbiratul ihram li annaha sababut pitahrimima sebab ketika urang maca takbiratul ihram Allahu Akbar takbir nu eta sababun pitahrimima ngajadikeun sabab kana diharamkeunana perkara kana halalan qoblaha padahal samemehna mah halal tapi ketika takbiratul ihram haram eta perkara doang nu mana kal ukli doang dahar eta dahar urang samemehna mah halal sanu ngaharamkeun ngadahar sangu halal sanajan saboboko gawe dibikin sabodo teuing wasurbi nginum termasuk nginum kopi ayeuna ieu kopi kadayat halal sudrek halal tapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar haram jadi haram eta wal kalami ngomong saanu ngomong-ngomong haram ngomong eta halal. Oi pajabat kemana? Halal. Tapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Oi pajabat kemana? Jadi haram eta ngomong eta. Disebutlah takbiratul ihram. Takbir anu ngaharamkeun suatu pagawean kana halalan qoblaha. Anu samemehna mah halal. Tapi ketika takbiratul ihram jadi haram. Etalah takbiratul ihram dahar. Naon anu ngajadikeun haram haram lain dina jihad kadaharanana haram didinya dina jihad ngabatalkeun salatna kapan urang ngabatalkeun salat teu puguh teu karuh atuh eta hukumna haram urang keur salat aduh cik pajabat poho ieu kunaon kabel encan ka salisiban hujan atuh ngabarag baglumpat eta haram elek ku kabel keneh terus anggeuskeun heulan salat mah sampai di mana tuh lelek hujan. Tah, jadi pagawean-pagawean nu kitu tah anu ngajadikeun haram diharamkeun dina nalika takbir anu samemehna mah halal. Kade eta dina mengetahui takbiratul ihram tah nyaho horeng takbiratul ihram teh kitu-kitu. Takbir anu ngajadikeun haram pagawean samemehna mah halal. Eta doang dahar, minum, hejam bala aja ngomong tah eta dina pengertianana ayeuna kumaha cara macana tah cara maca takbiratul ihram kade di dinya aya 8 alif aya 8 lam aya 8 ha Allah anu katerusna aya alif aya kaf aya ba aya ro akbar awas dina macana entong Allahu Akbar sebab didinya teu aya huruf waw untuk Allah alif jabr a tabkhinkeun kana lam tasdidkeun kana lam lapan Allah Allah jadi Allah entong Allah Allah di mana aya Allah teu aya wawuan didinya teu aya wawuan awas lo bakene di urang sallallahu alaihi wa mustaqbilal qiblat ada amamu malillahi taala Allah Allah di mana Allah didinya teh aya wawan alif jabra henteu o deui alif jabra Allah lam cangkenkeun kana lalangitan gugusi tasdidkeun Allahu akbar nah akbar nah didinya apa entong laju Allah bae Allah kamu nak kita wah sae da kitu haju leungeun da kikituan kakak sepeun dek naonan eta eta haliu amat atuh matak naon kitu geblek baka dia nah dina carana eta leungeunna angkatkeun ukuranana nah ukuranana anu ngajadi dampaleungeun eta ayana di luhureun tatak anu sedeng mah jempol Fathul Muin pernah berkata tewelkeun kana beuti anu ngajadi ceuli ya kana daun ceuli nu ieu nah dongki Allah ulah kikieun di kakasepeun dan asal Allahu Akbar di kakasepeun jadi ini kan Allahu Akbar aduh geus ya nuk salat ka kuburungkutan aju geus kieu teh nya geus diangkat leungeunna teh
Allah kikituan heula teh naonan coba eta kakak sepeun eta atuh geragep mantakna geus beres sakudu tinggi kituan segala eta ada dengaran Allahu Akbar tah di jero Allahu Akbar di dinya dibarengkeun anu ngajadi niat urang niat kaula salat berjamaah fardu isya fardu asar fardu maghrib fardu subuh 4 rakaat lamun dohor madhep kiblat kontan karena Allah taala bar asupkeun di dinya jadi barna geus beres tah Allah untuk Allahu Akbar ulah kitu deui salah deui bae anu dipanjangkeun eta dina elamna Allah gede di dinya tah engke ulang Allahu Akbar engke na manana Allah bedug gede jadi Allah bedug gede lain Allah maha besar nah jadi Allah karena Allah taala bar akbar di dinya tadi asupkeun selek asup atuh enggeus kakarak mah urang geura mulai dimimitian anu ka dua anu ka tilu atalisu alqiyamu alal qadiri fil fardi anu ka tilu rukun salat teh nyaeta nangtung heulang awas teu ngomong-ngomong doa iftitah anu maka doa iftitah teh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa eta mah sunah teu dibaca endah ke eta endah ngan teu meunang ganjaran pasunahan dah tadi baca lamun tadi baca korang Allahu Akbar kabiro kudu ditempelan kudu sujud sawin teu kudu eta sunah ngeun peda urang teu meunang ganjaran sunah didinya baca doa ngeun didinya anu katilu mah nyaeta nangtung heulang wajib teu meunang teu alqiyamu kudu nangtung salat mah alal qadiri kitu ge kanu bisa nangtung pil pardi awas ye pil pardi ieu khusus spesial dina salat fardu kumaha lamun dina salat sunnah teu wajib teu naon teu wajib teu wajib dina salat sunnah deuk nyunahan dohor cenah pajabati imana ingking datang kamu sholah ka dieu langsung qobliyah dohor langsung geek bae dieu atuh endah pejabat endah sanajan kawasa teu nyeri cangkeng cager jag waringkas eta pejabat datang ti imah nyunahan ka dieu langsung geek bae dieu atuh endah ari salat sunah mah tapi enggak jajal-jajal awak cager nyeri cangkeng henteu muriang henteu dina jubur bisul eueuh kecuali bisul aya 18 teu bisa nangtung acam teu endah ieu mah alal qadiri kanu kawasa wajib teu meunang henteu kudu nangtung pil pardi spesial dina salat fardu teh mencakup naon bae cik di dieu anna thalisa min arkani sholati sesungguhna sanyana rukun salat anu katilu min arkani sholati tina rukun salat qiyamul qadiri nangtung pikeun jalma anu kawasa alaihi dina ngadeg tersebut pil pardi teh dina salat fardu teh bi anwaihi aya warna-warna salat fardu nu mana min maktubin seperti salat anu 5 waktu salat dohor asar maghrib isya subuh hiji tah wa mandurin wajib kudu nangtung ka jalma anu kawasa lain salat anu 5 waktu bae aya naon deui wa mandurin salat anu dinazarkeun sanajan dina jatiana eta salat sunnah tapi lamun dinazarkeun wajib kudu nangtung ceuk saha cik Tulus aing ayeuna jadi pagawe desa kakarak jadi kardus terus nya jabatan aing kadus kasih jadi kasih cik Tulus Gusti nazar tu billah kula nazar karena Allah lamun kula jadi cari kula rek ngalaksanakeun salat sunah dohor 2 rakaat nah kan salat sunah dohor 2 rakaat tadi nama eta salat sunah dan kaci menang tuh atuh menang endah ngeun engke hukumna eta salat sunah dohor anu tadina sunnah pindah jadi wajib karena mandurin dinazarkeun ku Tulus tah eta salat anu dinazarkeun di dinya Tulus jalma cager jag waringkas mampu pikeun ngalaksanakeun nangtung wajib lus kudu nangtung
Padahal mah sunat berhubung berhebeng. Bulu irung aja bebeng banturin dinadarkeun. Nadar tu billah kula nadar ka Allah. Lamun kula jadi carik aing dak salat sunat dohor 2 rakaat. Eta kudu nangtung. Padahal mah lamun salat sunat dohor anu henteu dinadarkeun mah teu ena diuk ge. Sanajan cager ge. Awas inget ge. Aya deui aya selain mandurin salat anu dinadarkeun wa fardi kifayatin. Salat fardu kifayah nyolatkeun mayit. Eta pikeun jalma nu kawasa nangtung, henteu muriang, henteu sisulan, henteu euker gering. Wajib teu meunang henteu eta salat kudu nangtung. Nangtung fardu kifayah. Barata 3 tah. Tereh kageus doang nama ieu. Barata 14 keneh, Bah. Kumaha ya, Bah? Terus. Sabaraha? Ajeuneulan jam bah. Arabi'u qiraatul Fatihah ya. Anu tadi kaasupkeun nu 3 kaasupkeun niat kaasupkeun aqwal babacaan. Nu kaduana takbiratul ihram kaasupkeun babacaan karena sungut anu digawena. Nangtung kaasupkeun pagawean afal. Ayeuna nu kaopat kaasupkeun aqwal deui bae kaasupkeun sungut deui nu digawe. Mana? Arabi'u qiraatul Fatihah. Anu kaopatna rukun salat. Wajib teu meunang teu. Urang teh kudu maca Fatihah. Fatihah di dieu aya 7 surat. Beda pendapat antara mazhab Syafi'i jeung mazhab Hanafi. Cik mazhab Syafi'i Fatihah eta aya 7 ayat. Cik mazhab Hanafi ge aya 7 ayat ngan beda tina pembacaanana. Bedana pelebah mana? Lamun keur Imam Syafi'i mah 7 ayat teh jeung bismillah segala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anis dan Caimin. Amin. Sok curcol. Curhat colong. 7 pajabat. Cik Imam Hanafi isarua 7 tapi lain deui. Cik Imam Hanafi mah eta bismillah teh teu kaasupkeun ayat Fatihah. Sebab unggal surat ge aya bismillahan cik Imam Hanafi mah. Jadi Fatihah eta cik Imam Hanafi mah kahiji alhamdulillahirabbil alamin. Nu kadua arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim didinya eureun. Nu katujuna ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 keneh bae ngeun beda. Mantakan namun urang rada ka tengah ulin saeutik, salat di masjid mana bae, aya nu babacaan imam di hareup. Allahu akbar. Atuh ka Mekah geus ka Abang pernah ka Mekah banyak? Langsung bae alhamdulillahirabbil alamin berarti Hanafi. Sesatan teh atuh main sesat bae tuh entok. Endah pikeun nama ngeun urang mah berhubung mazhab Syafi'i urang mah kudu make bismillah bahkan sunnah ditempelan ku a'udzubillahi minasyaitonirrajim tah. Mata kan ulah kudu pasea ku masalah bismillah doang ieu sampai pasea. Wih eta mendak imam eta mah ki eta mah tah. Imamna lamun colat teh maca bismillah wih sesat eta duruk ibadah main duruk bae teh heula. Aya aturan mainna. Urang endah atuh matak naon ngeun? Urang kudu aya dina mazhab Syafi'i. Engkena dina ngalawuduna ge beda, pembatalan wuduna beda, ulah nyardu babarina bae. Lamun urang moal maca bismillah, hayang alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman teh langsung teu maca bismillah heula berarti Hanafi. Eta dina batal wuduna beda. Dina Imam Syafi'i mah noel awewe batal. Patapel kulit jeung pamajikan batal. Di Imam Hanafi henteu batal. Bener banget. Wih, lamun cenah urang teu taklid ka Imam Hanafi bah, atuh urang tawaf moal boga wudu batal banyak. Eta pan urang diajaran taklid heulan ka Imam Hanafi supaya naon? Supaya urang nempel ka kulit awewe henteu batal. Ngeun kade dina Imam Hanafi sanajan nyekel kulit jeung awewe henteu batal, seuri ngabarakatak batal. Geus ngala wudu di Imam Hanafi batal.
Atau kaget urang keur leumpang ka mushola pajabat keur leumpang kadayat dor atuh batal astagfirullahaladzim atuh batal di Imam Hanafi sebab cik Imam Hanafi eta kasukeun ilang akal sebedakan cik Imam Syafi'i ilang akal mengen dua hiji ayan dua edan tapi cik Imam Hanafi kaget ke hilang akal semua belang ngejelema pelang sehingga batal cik Imam Hanafi tuh oke lain deui anjuran mainna ngeun supaya urang ulah lieur atau geus urang tuturkeun urang lembur urang bae ngeun lamun aya batur nu kitu ulah nyawa dikepar batur sabaraha disaeun. Nah, eta puru'iyah ieu. Lu penting mah urang ngabean iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah kudu halim nu kitu ieu. Tah awas tah. Dina anu nomor kaopat qiraatul Fatihah. Maca Fatihah di dieu pancet tadi ayat 7 ayat. Eta 17 ayatna aya hiji bae huruf Fatihah anu salah maca berarti batal Fatihah urang. Lamun urang batal Fatihahna dina salat berarti rukun salat anu kaopat urang teu kabawa. Lamun rukun salat urang anu kaopat teu kabawa berarti batal salat urang. Lamun batal salat urang berarti salat urang teu ditarima ku Allah. Mantakan bahaya. Nalika urang keur salat maca Fatihahna sakadae. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman leutikeun di dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidkeun deui rona. Alhamdulillah hakna leutikeun ulah alhamdulillah. Hum ham kakasepeun. Eta urang sakali bae ngucapkeun alham batal salat urang kabeh eta. Sok piraku. Atuh urang lamun ngomongkeun alhamdulillah berarti henteu alhamdulillah berarti henteu sah maca Fatihah urang. Lamun henteu maca teu sah maca Fatihah urang atuh berarti urang teu maca Fatihah. Lamun urang teu maca Fatihah rukun salat anu kaopat ieu ku urang teu kabawa atuh batal salat urang. Urang engkun mantakan ulah salahkeun batur ketika ke urang datang ka alam mahsyar ditanyakeun ku pangeran, "Ieu urang mana?" Urang Bakan Bandung. "Saha ngaranna?" "Tulus." "Mana buku amal salatna?" Pada pertama ditanyakeun salat. Panci Kangjeng Nabi teh awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati salat. Awal mula amal ibadah anu ditanyakeun ku Allah taala yaumal qiyamah engke dina poe kiamat di alam mahsyar as-salat nyaeta salat. Eta salat moal geura nanyakeun Allah moal geura nanyakeun sabaraha zakatna sataun. Allah moal geura nanyakeun sabaraha sedekahna sataun. Allah moal geura nanyakeun sabaraha bulan Muharram santunan yatimna moal geura. Allah moal geura nanyakeun sabaraha Jumat sorangan ngajina moal geura nanyakeun. Pertama kali Allah nanyakeun teh salat. Disetorkeunlah ku tulus salat. Kasa karepeun Allah taala ieu Gusti salat. Abdi disetorkeun buku salat urang. Pas dibuka atuh dilaina beureum kabeh. Hideuleuh ku pangeran naon ieu salat nama daekan. Ieu salatna daekan amat. Horenganan unggal salat teu maca-maca Fatihah teh endah sahurup doang sahurup. Alhamdulillah atawa henteu alhamdulillah dileutikeun. Tapi dina lillahna lamna henteu ditasdid. Alhamdulillahirabbil henteu alhamdulillah. Kan eta kudu ditasdidkeun di dinya. Dulillahi rabbil alamin. Bakna kudu ditasdidkeun. Tamun hirobil alamin berarti henteu aya tasdidan atuh batal deui bae Fatihahna atuh teu salat deui bae urang engkun-engkudan. Bu ngajauhan bae nya. Asa heula pahamat ya hirup nyampe ka dinya we. Nyampe ka dinya. Alhamdulillahirabbil. Coba kenceng ulah jero-jero ieu rada sari teu semangat salatna. Atuh lamun teu dijero geura endahna. Mumpung ayeuna aya cacakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna beunangkeun. Ar-Rahmanir-Rahim rona tasdidkeun hakna leutikeun Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Nah tasdidkeun dalna entong Maliki yaumiddin eta mah ditarima medin doang gitu middin tasdidkeun mantah naon
Lamun aya rerengehan dong huntu ucing eta tasdidkeun dedetkeun. Karena secara lafdiyah lamun aya tasdid eta hurufna aya 2 asalna maliki yaumiddin berhubung eta didinya aya 2 huruf anu bertumpukan cik santri mah summa udgima diidghamkeun jadi maliki yaumiddin tasdidkeun. Lamun urang teu ditasdid eueuh huruf anu teu kabawa sahuruf ku urang nu teu kabawa atuh teu kabawa Fatihah. Maliki yaumiddin. Iya tasdid kita jarang eta. Bahkan loba iya telok ditarasdikeun iya kan abu 2 iya kan iya tasdidkeun mantak naon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am awas aya alif aya ain an'am untuk an'am tapi an'am ain didinya eta an'amta alaihim nikmat didinya henteu nikmat tapi nikmat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tasdidkeun deui didinya panjangkeun heula karakter bolin lamun teu tasdid atuh teh endah deui maca Fatihah urang haruh hulap amat cenah teh hulap teh naon loba keneh jeung guru kami mah di masjid itu pejabat sok malam Sabtu lusnya mantas maghrib sok hayat tah babarengan nganu mah ngadu ngaji Fatihah bae 20 balikan ti maghrib sampai ka isya ngabenerkeun Fatihah tah diendakeun Fatihah nu paling bahaya nu paling loba pangrasan kasalahan dina Fatihah inggis tah sebab eta teh kaasupkeun kana aqwalun tah ucapan bahkan kaasupkeun kana rukun salat nu kaopat bisi ku urang teu kapigawe atuh urang bocor salat urang ngulung engku dan naonan bae kumaha kiai puguh ge teu bisa dihampura teu bisa mah ku Allah sugan kataklip ku doa Kangjeng Nabi Robbana innasina au akhtona panci Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi Isra wal Mi'raj ngadoa Kangjeng Nabi ciku Kangjeng Nabi Robbana dina surat Al-Baqarah teh nu tungtung tah bahkan sok ngadoa aya banyak Robbana innasina au akhtona hateuna Gusti inna sesungguhnya kami jadi dirinya ge Kangjeng Nabi ngadoana lain ini inna sinanya lain ini nasini lain tapi inna nasina benar teh Pak sesungguhnya kami nasina lamun kami salah lamun kami poho au akhtona atawa kami salah kami eta Kangjeng Nabi jeung urang jeung umatna dina ngalaksanakeun ibadah hayang dihampura Gusti hartina mah kitu sugan urang kataklip kudu anu eta ku bagir-bagirna Kangjeng Nabi sampai ngadoa heureun ka Kangjeng Nabi bisi umat kami salah dina ibadah bisi poe dina ibadah Gusti hayang dihampura tah ngeun eta mung saukur doa secara hakikat bisa dihampura kasalahan urang dina ibadah lamun patrah aya deui bae patrah lamun jauh kabedug deukeut ka bedul jauh ka salat deukeut ka ilat cik paribasa teh jadi jauh ka baris kiai jauh ka ulama hese jeung ngajina kari-kari urang salat teu endah atuh sah bae salatna ari eueuh jeung guru mah cik abdi mah di Babakan Bandung mah eueuh alasan kan atuh kiai hungkul nomek tinggal daek ku guru doang tinggal daek ku guru izin ge eueuh izin ya ilmu mah eueuh jeung izin jeung izin nah kudu diendakeun teh urang enak-enak Fatihah urunganna nah sebab eta penting dina nalika salat opata al khamisur ruku anu kalimana nyaeta ruku naon anu dingaranan ruku teh lugotan cik lugot mah al inhina'u nyaeta murukungkung
Nah, merukungkung tet. Ngencik sarak mah, cik aturan agama mah anu dingaranan ruku eta ayan hania. Bilan hinasin bihaitsu tanalu yakinan roha tahu birukbatai. Hartina anu dingaranan ruku eta murukungkungna seseorang. Bilan hinasin sabarin henteu bongkok-bongkok teuing. Jadi ulah rosa teuing dongkokna. Bihaisu tanalu yakinan sehingga sakira-kira kena karena keyakinan urang roha tahu biruk bataihi anu ngajadi dampaleungeun urang cukup nempel kanu ngajadi tuur urang. Ya ruku ya urang geus dipajeng geus disedengkeun ku pangeran kabehan. Anu jangkung ya leungeunna panjang, anu pendek doang kula ya leungeunna pendek deui. Naon tujuanna Rabbana ma khalaqta hada batilah. Anu tujuanna ieu pikeun Allah taala pasti boga tujuan. Pangna pendek jeung paragi ruku. Sebab ruku ieu anu dingaran ruku teh murukungkung sakira-kira anu ngajadi dampaleungeun dekat jeung dampaleungeun kenca ieu nempel kanu ngajadi rohataihi. Kanu ngajadi tuur. Nah, sapasna tuur eta pasti pas. Nah, sakitu. Jadi teu kudu dikitukeun deui, geus lempengkeun bae. Eta pasti pas. Geus meunang ngukur pangeran ieu moal salah deui. Moal salah deui. Haju kumaha pugu sok aya jang teu mustahil ieu. Sok aya na. Jalma leungeunna rada pendek, eta mah lamun pendek atuh ulah atuh asal sanempelna anu ngajadi dampaleungeun kana ieu bae atawa nu panjang. Anu panjang ge atuh henteu kudu dikitukeun. Atuh sadatangna ieu bae saayana bae. Ulah kudu dijieun-jieun. Heeh, ngeun rata-rata Allah mah ngimbang. Nyieun jelema eta ngimbang. Nu jangkung ya leungeunna panjang. Nu pendek ya leungeunna pendek. Anu kebuk ya leungeunna kebuk deui. Saimbang. Coba lamun leungeun kula ku pangeran ditapelkeun kana awak pejabat moal pantes. Atawa leungeun pejabat ditapelkeun kana awak kula moal pantes pasti seimbang. Leungeunna sare kitu ya awakna sagede kieu. Engkena ngeunaheun pan rukuna pas. Nah, eta nu dingaranan ruku. Sesuai. Eta lamun cik dina ayat mah Rabbana ma khalaqta hada batila. Bahwa Allah nyiptakeun kholak tahada, nyiptakeun makhluk nu mana bae batilang mahada eta teu salah eutik-eutik acan. Pasti kabeh bener. Eta Allah nyiptakeun leungeun sagede kieu geus pasti tinggal nyukuran doang urang mah ka Allah. Allah nyiptakeun irung doang kieu ma kholak tahada batilang. Allah teu salah nyiptakeun irung doang kieu. Pancena irung kami mempengek ih pugu eta ngeunah pempengekna. Pengek ge lumayan nongtengna ka handap coba nongteng ka luhur. Hujan atuh merebak urang. Ieu Rabbana mah khalaqta hada batilang cek Allah. Ih teu salah Allah nyiptakeun naon. Eueuh anu salah. Tah eta anu kalimana ruku. Bau loba kene 12 kene ieu nya sabaraha ieu. Cacahan bae ka soim. Oke 10 menit deui 10 menit deui 10 menit deui. Asa disutu ninatu. Ya, beres urang ruku, beres maca Fatihah, eta mah maca susuratan qul huwallahu ahad, Allahu somad. Eta mah sunah. Dipigawe meunang ganjaran, teu dipigawe atuh eda salatna ngeun teu meunang ganjaran sunah. Nah, gitu. Ngeun bagusna atuh dipigawe lah, hayang bagus mah. Beres maca Fatihah anu wajibna langsung kana ruku tah di jero ruku asa disu tumak ninatu. Aya anu dingaran tumak ninah. Naon anu dingaranan tumak ninah? Sukunu baina harkataini cicing di antara dua gerakan. Gerakan nu mana? Gerakan ruku hiji jeung nu dihareupna aya i'tidal. Jadi antara ruku jeung i'tidal aya tumak ninah, aya cicing biqadri subhanallah saukuran maca subhanallah. Ukuran unggul. Wajibna mah murukungkungna jeung cicingna saukuran subhanallah. Sakitu doang. Cukup sakitu langsung bae Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi lamun Allahu akbar eta cenah maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi eta mah sunah. Teu dibaca kumaki atuh enda ngeun teu meunang ganjaran maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sedengkeun sunahna 3 kali pikeun berjamaah pikeun sorangan mah sunah 7 kali atau 11 kali.
Pikeun sorangan mah ngan keur berjamaah moal kebal-kebal sebab makmum eta aya nu tenang bae, anu keur gugurusu bae, aya nu teruskeun kana pagawean deui, nu kalelang deui, matakan 3 kali bae nu sedeng cika tapi geus 3 kali bae sunahna. Maca subhanallahil azim mah sunah. Wajibna mah mung saukur muru kungkungna jeung cicing saukuran atuh teu dibaca kita hendak. Teu naon ngan supaya pasti baca lah subhanallah. Mantak naon atawa subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Matakan namun keur tarawih teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr Allahu akbar sami Allah cukup sakitu. Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah. Jadi ulah kudu halu subhanallah tuhan gua halu atau halu amat kan. Saukuran subhanallah bae di dinya. Nu penting geura anggeus batak. We dak teu saieu karak subhanallahil azim karak sakali aing laju sami Allah bae. Sanu ngomong teu sah. Sok laju teu sah bae. Pan di dinya mah biqadril wungkul saukuran maca subhanallah. Jadi atuh Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah. Tah sakitu wungkul. Jadi anu dijadikeun tolak ukurna lain babacaanana tapi ukuran ngarandegna tah. Ukuran cicingna. Eta ngaranna tumaknina, cicing di antara dua gerakan saukuran maca saukuran. Saukuran lain kudu maca subhanallah lain tapi biqadri kan dina lapanna ge saukuran maca subhanallah lain kudu maca subhanallah teu kudu teu. Ngeun sunah maca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Asabi beres urang saukuran maca subhanallah tina ruku tumaninahna beres bahkan sunahna kurang dipilang pas subhanallahil azim wa bihamdihi karak mah asabiu iktidalu anu katujuhna aya anu dingaranan iktidal. Naon ari ngaran iktidal cik bahasa Arab iktidal eta al istiqomatu iktidal teh nangtung eta iktidal. Ngan lamun cik ulama ahli fikih anu di ngaranna iktidal teh yaudu raki'u ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Naon artina iktidal teh aya udah raki'u balik deui ar-raki'u jalma anu keur ruku ka mana ila makana alaih kana pagawean anu bukti qabla ruku'ihi samemeh ngalaksanakeun ruku. Pagawean samemeh ruku ajabat nangtung tah kakarak ruku tah kakarak iktidal cek tadi iktidal balik deuna jalma anu ruku kana pagawean sampai ruku ya nangtung deui. Nah eta iktidal nangtung sama tos ruku eta ngaranna iktidal. Sakali deui sina ulah poho ngaran iktidal eta ayyauda raqi'u ila makana alaihi qabla ruku'i jalma anu iktidal teh balik deui na jalma anu ruku tina pagawean samemeh ruku tina nangtung ruku nangtung deui tah nangtung nu eta ngaranna iktidal. Tah ngeun kade dina iktidal di dieu aya dua pendapat sehingga di dieu lapana wa yustaratu alla yaksida bihi goirohu disyaratkan lamun syarat wajib teu meunang ento disyaratkan lamun urang iktidal ulah dianggap gampang eta sami Allahu liman hamidah aya syaratan segala wa yustaratu alla yaksida bihi goirohu disyaratkan nalika jalma iktidal alla yaksida bihi goirohu teu meunang henteu meunang jalma anu iktidal tersebut boga tujuan salian iktidal. Contoh doang kumaha keruku Allahu akbar keruku subhanarabbiyal azim wa bihamdihi subhanarabbiyal azim cik urang lain deuk iktidal ieu deuk nangtung ka luhur cik urang aruh cangkel amat ieu tonggong tujuan urang lain deuk iktidal tapi deuk nangtung cangkel tonggong sami Allahu liman hamidah bari kikituan he eta teh sa iktidal doang kitu jadi wajib teu meunang teu ieu naon nih wajib teu meunang teu nalika iktidal eta urang kudu boga tujuan rek iktidal ulah boga tujuan cangkel ulah rek boga tujuan kakasepeun bae lah ulah boga tujuan ieu jeung itu atawa tujuan naon bae kitu hayang kadeuleu ku batur keur salat jadi ketika iktidal teh urang kudu boga tujuan arek iktidal bae hiji tah syaratna nu kadua wa alla yutawilahu ala dzikril masru'i pihi qadrul patihati awas tah sehingga nu kadua syarat iktidal
ulah sampai panjang teuing, ulah sampai kebel-kebel ala dzikril masru'i, dzikir anu aya dina syariat dina agama. Doang mana? Doa sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu sampai ka ditu hanifah muslimah wa ana minal musyrikin inna malik deui inna salati wa nusuki deui bae sampai ka ditu Allahu akbar Allah bukan aing mempengker salatna keur semangat ieu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahu akbar Allah subhanallah subhanallah. Wah bebeakan eta pihi kontrol patihati. Lamun kira-kira ngaleuwihan saukuran maca Fatihah, saukuran 7 ayat maca Fatihah tah cik di dia pa in tawillahu amidan aliman lamun cenah ngahajakna maca babacaan sanajan babacaana Allahu akbar sanajan babacaana tasbih sanajan babacaana tahlil curang sami Allahu liman hamidah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pa in tawillahu lamun urang panjang teuing babacaan sehingga sampai ngaleuwihan panjangna maca Fatihah amidan hiji karena ngahajak aliman anu kadua nyaho urang manjangkeunana batolat salatuhu batal salat hiji ulah kebal-kebal geus cukup saukuran sami Allahu liman hamidah aya tambahan anu mil'us samawati wal ard eta geus maksimal sampai kadinya bae ulah nambahan ieu jeung itu deui lamun urang ditambah deui eta fa intawillahu amidan aliman lamun urang nambahan secara sengaja secara nyaho urang manjangkeunana batolat salatuhu batal salat urang ulah kebal teuing dina itidal mah anu sadang mah eta sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd geus cukup sampai ka dinya eta batas minimal batas maksimalna atuh eta nu mil samawati wal ard sampai ka dinya wungkul eta us ulah sok dadaekan anu deme-deme keur salat keur daekan salat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd aing keur semangat ieu la ilaha illallah la ilaha illallah haliwa amat batal salatna ka mana ka haliwa amat batal di dinya. Kunaon sababna pangna dibatalkeun lamun babacaan dina iktidal ku urang dipanjangkeun elatna li annahu ruknun qasirun karena anu ngajadi iktidal mah kaasupkeun rukun anu pendek lain rukun anu panjang teu kudu kebel-kebel baik keur munfarid atawa salat sorangan maupun berjamaah ruknun qasirun pendek bae babacaanna di dinya mah ngan kilang kitu ge waqtaro kafiruna qaunuhu tawilan aya sebahagian aya kebanyakan ulama qaunuhu tawilan lamun aya anu maca babacaan iktidal dipanjangkeun pala yaduru tawiluhu henteu mantak madarat teu naon kading panjang-panjang teh ari beuki mah aya keneh nu ngameunangkeun ngan anu masur ulah panjang-panjang di dinya. Ulama anu berpendapat banyak ulah sok kebal-kebal dina iktidal cukup minimal sami Allahu liman hamidah maksimalna make mil samawati wal ard sampai kadinya sampai ka anggeusna eta batas maksimal leuwih tina ukuran maca Fatihah batolat salatuhu batal salatna 7 geus bah 7 bae ke hutang 10 deui tong pejabat urang mikireun terus ulah baca geus lah pejabat kayak hutang irade urang samu ingetkeun nya karek sampai ka 7 urang engke nawar kayak metojo gitu bisa dititah deui ku kadaya sampai 7 teh sakitu bae pamugian nu kahiji niat anu kaduana takbiratul ihram anu katiluna maca Fatihah anu kaopatna ruku anu kalimana tumaninah anu kagenepna iktidal tibalik teh pejabat anu kahijina niat anu kadua takbiratul ihram anu katilu nangtung dina pikeun jalma nu kawasa anu kaopatna maca Fatihah anu kalima naruku anu kagenepna tumaninah anu katujuhna iktidal sampai kadinya dahelan pamugia aya manfaat pikeun urang sadayana 5 menit bisa aya nu nanya sampai iktidal bae ke nu lainna urang sambungkeun deui cenah nanya tahun taya ditutup bae sakit teh simadi kalau kayak manfaat tapi kan urang sadayana kirang sinareng langkung dengan kegiatan dan akhirul kalam bila hidayah wa taufik wa hasbunallahu wa ni'mal wafiq tsumma sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.